Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadaya. Kumaha damang. Alhamdulillah, Maestro. Perkenalkan, nami abdi Audisi Salagustina, sareng rekan-rekan abdi namina Zahra. Sudah tama. Tapi Srino. Di dinten Rabu kaping 10 ieu abdi sareng rekan-rekan abdi rek ulin ka Museum Zoologi Bogor. Museum Zoologi Bogor nyata museum nu tertua di Kota Bogor anu didirekeun tahun 1800. Amun hoyong lebih jelas deui tentang Museum Zoologi, urang bakal Tempo ka informasi pimpinan di tahun 1884. ayo urang bakal dekat. Nah ini Iya, nami Museum Zoologi Pimpinan. di tahun 1884 nepi ka 2018. Amun nu di atas eta foto-foto pimpinan ti zaman tahun 1884. Anu bisa diituin tadinya eta foto-foto pimpinan di Museum Zoologi Kota Bogor. ayo urang nempo koleksi di museum aya di Museum Bogor. Cakep. Zoologi Yuk. Bogor. Kenaon? Iya, abdi sareng si Yuda lagi ningali burung-burung anu ngarupakeun sabagian jenis-jenis dari burung pegunungan. Mari coba lihat burungnya. Ini Oh, itu ya burung-burungnya. Bisa di apa? Di kan lamun di satu nari teh nyaeta macam-macam burung-burung di lantai hutan pegunungan. Aya keterangan juga mun di dia diceritakan burung-burung ini ieu teh merupakan sebagian dari jenis-jenis burung nu hidup di pegunungan. Jenis-jenisnya nyata berkecet atau Myoponeus glaucinus berkecet Dan berinting berinting besar. Enichurus leuconauti. Nah, Hayu orang lanjut deh ke objek selanjutnya. Hayu orang nampak koleksi-koleksi anu aya di Museum Zoologi. ayo. Bisa ditempo ieu nyata kerajang karabatna. Tunjuk. Ieu kerajang karabatna. Amun ieu bakantan, amun ieu orangutan, amun ieu rase jeung prabuku sareng kukang jeung kangalung. Bisa kita lihat ini kukang. Sabenerna anu rek urang jadikeun objek nyaeta ikan pausna nu biasana dijadikeun objek budak leutik rek ulin di dinya sarang tempat istirahat. Ya, Yuk kita urang lihat. ka ditu. ayeuna bisa ditempo karangka ikan paus. Tuh. Nah, kita bisa nempot di sisi-sisina. Ayo orang ningali informasi tentang paus nu aya di dieu. Da, iya paus ditemukan di mana da? Sama tahun baraha? Ia ditemukan mati terdampar di pantai Pamengpeuk, Priangan Selatan pada bulan Desember 1916. Ukuran panjangna ieu aya keteranganna di dieu nyaeta 20 Panjangnya nyaeta 27,25 27,25 meter. Bobotna Bobot nyaeta utuhna 118.000 kilogram. Kilogram. Ya, Ini bisa ditempo informasi-informasinya. Sekian video perjalanan kami di dan Museum Zoologi Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.